Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tungsun TV, palawargi sadayana kumaha daramang, mudah-mudahan urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa sim kuring baris ngadongeng anu ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Loker. Loker karya Saryak Layung. Ieu dongeng anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2800 genep. Edisi puring-puringkak pokona mah. Yuk siapkeun leuteuna, siapkeun cikopina, siapkeun susuguhna nya wilujeng lalason wilujeng ngadangukeun aya Loker. Panon poe geus 2 jam ka tukang lingsir ngulon. Pajar diuk dina kursi nyang hareupan laptop dina meja. Manehna nyorangan di rohang guru ti budalan sakola teu tuluy balik. Salat lohor ge di mushola sakola tadi. Keur loba ketikeun nyieun administrasi pikeun yang hareupan supervisi nu tinggal hitungan poe. Bari di sakola mah apan aya internetan gratis. Lalu asa rek download di imah mah walurat kuota. Jaba meh salse deui barang gawe di sakola mah. Di imah teu kaur sok hayang ngoconan budak awawena nu umurna karek 2 tahun keur memejehna lucu. Di luar simpe buruan rada ngebul sabab aya sababaraha bagian nu can dipaping blok. Teu saperti beurang-beurang poe kamari di buruan rame ku barudak nu maraen bal. Nya barudak lalaki murid-muridna keneh nu sarakola di dieu. Pajar minangka guru olahraga tapi ti sabudalna barudak tadi nu dituturkeun ku ibu-ibu guru sakola simpe. Barudak taya nu datang deui sanggeus salin baju jeung dahar di imah sewang-sewangan. Bangun keur wargaheun kadari. Padahal pajar ngarep-ngarep resep mun dibaturan ku barudak bari ukur di buruan. Di dieu mah guru lalaki teh iwal pajar, aya eta oge lalaki operator tapi tara saban poe datang ka sakola. Pajar jongjon ngetik bari browsing. Di luar jempling sakapeung sora dangdaunan tina tetangkalan di sabudeureun buruan nu katebak angin. Teu saperti biasa, pajar ngarasa rada keueung. Teuing pedah taya barudak nu arulin di sakola buruan. Atawa perbawa lain. Ari rek bari nyetelkeun musik, teuing ku wegah. Keur mah hayang daria barang gawe, tapi kalah karasa kaayaan nu tiis. Lain kakara manehna nyorangan di sakola. Di rohang guru tapi tara kungsi ngarasakeun saperti ayeuna. Comrek rehe. Sajongjongan manehna eureun ngeutik, awakna nu peureukeuh nyarande kana awak kursi. Dua leungeunna dipake nahan sirahna nu adek kana tembok. Panonna mapay rohangan ukuran 6x4. Aya sofa jeung meja, aya sababaraha meja jeung kursi akuan sewang-sewangan. Dina luhur mejana aya ngaran guru. Di rohang ieu oge aya toilet jeung dapur. Ret pajar kalebah kenca. Loker aluminium pulas abu-abu di juru. Di gedengan loker aya dispenser nu caina pinuh keneh dina galon. Bubuhan karek tade isuk di eusian. Ret panon pajar kana arloji dina pigelangan kenca. Meh tabuh opat. Sedengkeun pagawean masih loba. Tapi pamohalan mun manehna kudu nepi sareupna di sakola. Komo nepi ka meuting, sajam deui manehna rek mulang. Saenggeus teu anggeus da sidik deui moal anggeus. Tapi bisa dihanca nepi isuk di dieu deui. Da barang gawe di imahna mah geus sidik loba gangguan. Pangpangna sok ebat mun geus otel jeung anakna. Panon pajar peureum laju ngalenggut sirahna meh nyuuh kana keyboard laptop nu masih hurung. Tapi danana ngaranjug lain memeusan. Waktu kareunge eces kana cerina aya sora nu nyorolok. Panon beunta laju sirahna ngalieu ka gigir. Gebeg. Reuwas waktu nempo laci loker nu pangluhurna geus muka.
Dampalengan juat ngadorong eta laci sangkan nutup saperti samemehna. Ngarasa helok kakara salila manehna jadi guru di sakola ieu tur diuk dina kursi pangtungtungna bet loci loker muka sorangan. Ramo-ramona nuluykeun ngetik musirkeun pikirana kana pagawean. Di luar masih simpe karek ge 5 menit ngetik dadana ngaranjuk deui. Ret deui kagigir kana loker, laci nu kadua ngagolosor deui muka sorangan. Pajar bati gogodeg bari mapalerkeun rasa nu dumadak tagiwur. Tapi manehna moal ngagedekeun rasa sieun. Sanggeus nutupkeun laci kadua, manehna nuluykeun deui hanca. Tapi karek ge sababaraha menit dadana deui ngaranjuk sabab ngareungeun deui sora loker anu muka sorangan. Ayeuna mah loker katilu. Pajar mapalerkeun kareuwas. Salian ti eta manehna ge ngarasa aheng ku kahajadian nu karanapan di rohangan guru. Nah laci loker maruka sorangan. Bangun aya nu ngahaja mukakeun, tapi saha da sidik ukur aya Pajar taya jalma lain. Pajar neger-neger maneh laju manco kana layar laptop. Satekah polah mamaharekeun nu cikeneh mata kaaheng. 3 kali ngareungeus sora loker usik. Tur barang direret memang eta loker teh laci-lacina maruka dina waktu nu teu jauh. Mimiti laci pangluhurna, tuluy laci kadua, bieu wae laci katilu, unggal muka ku Pajar ditutup. "Papajar sok mulih tabuh sabaraha ti sakola?" tanya Bu Lilis. Sababaraha poe ka tukang waktu ngariung dina jam istirahat ti rohang guru. Sabab pada apal Pajar mah sok mandirikeun mulang. "Teu tangtos Bu, aya tabuh opat atanapi langkung ti payun pamisok dugi kasonten ayeuna mah tabuh opat ge abdi tos tatahar wangsul," Pajar netelakeun. "Ulah mulih sareup napa?" Bu Ida ngingetan sabab kacaritakeun wanci sareupna di sakola mah komo sok aya kajadian nu matak kukuraya. Hehe. Pajar ngahehe. "Sakali-kali mah osoknya Pak." Bu Ning guru pangorana Mairan. "Kumantung sikon Bu. Abdi ge sok hoyong midamel admin guru di dieu rugi sonten tapi ih." Bu Lilis laju keong. "Tapi naon Bu?" Bu Ning ngareret ka Bu Lilis. "Sieun teu aya nu ngarencangan," cek Bu Lilis. "Apan ku abdi direncangan Bu," cek Pajar ka eta guru senior nu 3 tahun deui pangsiun. "Sakinten pamileres Papajar pamisaha Bu?" Pajar jadi penasaran. "Misalna Papajar memang nyerengan ngawitan nama, teras Papajar aya perugih heula ka warung atanapi ka aula. Abdi nyalira di dieu ari pek aya Papajar nu teu terang irahan norojolna, jul aya we nuju calik dina kursi." Ibu Lilis mah menesok ngawawaas, cek Bu Ida bari seuri. "Saha kitu nu calik dina kursi teh?" "Har, ari Bu Ida, geuning kalah hoyong ngiring ngawawaas." Bu Ning laju ngekekek. "Wios Bu Ning," cek Bu Lilis ngarasa aya jalan. "Muhun, ari pek nu carik teh Papajar imitasi." "Haduh, aya Papajar imitasi sagala, ari anu aslina mana?" tanya Bu Ida. "Apana nu aslina mah ka warung atanapi ka aula, nu imitasi ngagentos sementawis. Tapi waktos ku abdi ditutup teh, nah Papajar imitasi beteraraina pias. Teras waktos tatih mapahna teu napak." Hihi. Bu Lilis kalah ngahajakeun, atuh guru-guru anu aya salesirian. Pajar ukur seri koneng pokna. Tapi alhamdulillah sakitu abdi sering nyalira di dieu sanaos dugi sonten teu acan kantos aya kajantenan nu bau-bau horor atanapi misteri. Ka Papajar mah moal wantuneun ngabungkeuleukan margi hariwangeun bilih Papajar janten teu betah di sakola ieu. Heug ngalih mangka teu aya deui guru pamegat. "Ah, Papajar mah aditaeun teh." Pajar keom, "Ke Bu, emangna kantos aya bungkeuleukanna kitu?" Bu Ida, Bu Lilis, Bu Ning jeung 2 guru wanuja nu tadi teu milu ngobrol siri reret. Ngandung harti nu Pajar teu ngarti sabab Pajar karek 3 tahun ngajar di dieu. Ramo Pajar tapis ngetik tapi teu bisa disingkahan aya rasa keung nu mimiti ngubeng dirina. Kana pundukna karasa nu nyelecep teuing naon. Manehna papahare tapi sora laci kaopat nu nyorolok sorangan.
ngalantarankeun dadana ngaranjug deui. Langsung eureun ngetik red kana laci penghandapna, red deui kana layar laptop. Ramo-ramo masih luhur keyboard. Panon musir ka hareup, suku kenca nu masih di sapatu olahraga. Bedas najong laci penghandapna sorana tarik. Duh. Geus kitu mah. Pajar teu ngareungeun deui laci-laci nu nyorolok. Manehna jongjon we. Wanci sariak layung. Laptop karek dipareuman. Awakna ngarasa cangkeul, tapi hayang geura mulang. Di luar simpe, di jero rohangan simpe. Kage karek gerek cengkat. Laci laki loker ting sorolok dina waktu nu sarua. Pajar ngareret tebeg anu ngalebat bodas. Cag pamiarsa sakitu panginten dongeng anu judulna loker teh. Sakitu panginten diantos di video salajengna. Hapunten bila aya kakirangan sareng kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.